Lambe datang ke Tuan Syekh Abdul Qadir. Assalamualaikum, cek embe namu. Iya, sarua jeung Habib Rojak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana anjeun be abdi ti gunung. Ieu sa, ieu pamajikan abdi. Jadi duaan yang dari pamajikan sejoli. Aya naon be? Kula hayang bisa ibadah. Hayang bisa ibadah muhun kabita jasa gadege ceramah tuan. Horeng embege ngadengkeun. Embe ngadengkeun. Ceramah kiai, ceramah ulama, ceramah Tuan Syekh Abdul Qadir ngadengkeun. Embe ngadenge ai sia di hareupeun teu. Eleh kumbe. Maksudna cek Tuan Syekh abdi hayang bisa ibadah kok ngadengkeun ceramah Tuan ku nikmat ke di akhirat, manggih kanikmatan boro di akhirat di dunia ge manggihkan. Hayang ngadeng ibadah mah di dieu teu cicing ngasantren. Mangga cek. Embe mondok embe. Asal sore asal berak lakian cek dan saya kada siambe siala pun hayang jadi wali ieu sia kudu ninggalkeun pamajikan sebab sia kadeleuna ku aing asal eueuh jelema sia bae jelema ge bae kudu ulah ta'alluq jeung pamajikan sia wayana riabahan coba nafsu tamah kusia eta pamajikan dek kita balik atawa dek kumaha nu penting sia kudu riabah masyaallah ceuk mangga atuh nyanda bebeja ka pamajikan neng balik ya kakak hayang jadi wali neng balik ke ditu sorangan supaya kakak ulah tulak ta'alluq mangga nurut ambe pamajikan da balik tinggalnya nabe biasa masantren ngaji embe masyaallah panggil be gadalena sia geus tenang mohon sia bebeneran ieu teh maksudna sia ieu hayang bisa ibadah mohon bohong sia kanyawan ku Tuan Syekh pan Tuan bohong kula kurang kumaha geus cicing di dieu haji boga pamajikan kita balik-balik lain sia mah lain hayang jadi wali ih kula hayang bisa ibadah lah bohong cicing beta embe aslina sia indit ti gunung embung kapanggih jeung gunungan sia lantaran sia endek pake korban embung dipejit kan bener kajawan korbankeun diri maneh satungtung can bisa ngorbankeun diri moal ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah insyaallah cak jana jelema lamun can bisa ngorbankeun nafsuna kahayangna dikekeuweut bae ku jana moal bisa ibadah ka Gusti Allah sakumaha moal bisa ibadahna embe lantaran embung dikorbankan ku urang diri urang nafsu urang makan ngagugu ka nafsu hayang beli baju bagus digugu teu korbankeun ka hayang eta hayang kendaraan nu bagus duit aya dibeli ku urang makan ngagugu nafsu korbankeun eta urang makan hayang dahar ngeunah geus teu ngeunah di imah ka restoran ngagugu nafsu ngaranna lamun urang ngagugu nafsu moal jadi wali korbankeun ka hayang eta hayu sebagian urang ceramah ngagugu nafsu sebab ceramahna yang dibayar korbankeun eta korbankeun Habib Rozak korban buh embe dinasehatan ku Tuan Syekh mohon moal jadi wali sia satungtung sia can bisa korban atuh dia ayeuna marek balik we heula ka dunungan sok balik heula ka ditu lamun maneh geus siap dikorbankeun karak daek jadi wali karak bisa jadi wali jana datang ka ditu ka dobogana Assalamualaikum
nu boga embe heran aing mah embe aing bisa salam. Sebab dunungan mah lain wali. Aya naon sia embe kok bisa atur salam kieu ka aing? Tas di mana sia? Kula tas mondok. Di mana mondokna? Di Tuan Syekh Abdul Qadir. Masyaallah. Embe aing mondok aing henteu. Tuan Syekh mah bisa kos kitu eta. Di mana sia mondok di Tuan Syekh? Ieu sia bisa uluk salam sakieu pasehna. Kula keur dibukakeun hijab kahewanan. Ieu teh lamun ditutup ku Tuan Syekh kula ge teu bisa. Sia kakarage sabulan leungit ti aing ieu geus paseh kieu ieu. Atuh engke sia jadi wali aing henteu. Aing maksudna sia ka dia daon kula ge teu jadi wali ieu mah ngan ilmu ti guru kula bae keur nyanding ieu mah kula titah ka dieu teh deuk ngorbankeun diri lantaran kula ieu berangkat ti dieu teh sieun gremeng-gremeng gerentes-gerentes dan kula cenah bulan haji deuk dikorbankeun. Kula embung jasa tah kula daran embung kula teh jadi wali maka kula kuari mah unjukan kadonongan mangga nyanggakeun sadaya-daya emang abdi mah paranti na dikorbankeun teh. Oh kulantaran maneh kuari mah geus pasrah moal dikorbankeun sok sadaekna maneh ibadah. Tuh satungtung urang masih kene ngagugu nafsu urang moal merdeka. Ketika urang geus lepas tina nafsu urang merdeka. Ketika urang geus merdeka kabeh bakalna numplek di urang kabeh. Hayang mobil aya balik deui tah. Hayang duit loba tah cenah aing mah hayang kos kituna dong moal jadi sia. Siapa yang jadi wali sia yang duit teh tolol. Yang jadi wali yang boga mobil lah teu mah jadi. Jawali masana jan geus boga ge teu hayangeun. Aing mah kabita eta da doang tah cenah sakjana teh. Riadoh teh mantap tah eta tah. Oh embe dimerdekakeun sanggeus teh dimerdekakeun balik deui ka Tuan Syekh. Cek Tuan Syekh maneh pamajikan geus boro-boro nu sejen haju dunungan geus geus gamerdekakeun sok geura kaleuweung deui engke ku kaula dihurukan di luhung maneh bakal jadi kutub. Mantap jasa embe deuk dijadikeun kutub. Kunaon ari jelema ku ari upek-upekan jadi embe. Eureun teu beunang manggih jukut hejo karau embe mah geus tapat tina jukut urang ku ari nu jadi embe mah ku ari geus teu oe-oean meberehean lamun neuleup pamajikanana ai urang ku ari malah deuk nambah deui. Aduh ngadoana ge beuh menta jahe anu bahenol nerkom. Imam wali jadi walinya ya. Carangga si dongeng embel antaran di tengah-tengah orang ayah Habib nu tadi teh ternyata jana orang nungguan di luar 2 jam teu bisa asup. Jadi kuari ayah na ieu mah memeh doa Habib supaya maca sholawat ngajina dicukupkeun sakieu. Silakan Habib. Habib ieu Habib nu bareng kamari ka Uzbekistan. Jadi kapanggih di Malaysia orang-orang Jawa Timur nyana bareng jeung kula ziarah ke Uzbekistan terus babarengan ayeuna hayang ka dieu alhamdulillah urang ngedengekeun sholawatna.